Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al-babus sadisu wari ieu bab anu kagenep wasalasuna jeung 30 tegasna mah 30 genep fi padilati iyadatil maridi dina mertelakeun kautamaanna ngalayat jalma anu gering. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam udu kudu ngalayat aranjeun kabeh al-marido ka jalma anu gering watba'u jeung kudu nganterkeun aranjeun kabeh al-janazata kana maot tudzakiru tah ngelingan kum ka aranjeun al-akhirata tah ngelingan itu emak kum ka aranjeun al-akhirata kana akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidul maridi ari jalma anu ngalayat kanu gering aidun ari jalma anu ngalayat al-marido ka jalma anu gering yamsi eta leumpang itu aid fi mahrifatil jannati di pakebonan sawarga hatta yarji'a nepi ka balik deui na itu aid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyadatul maridi ari ngalongok kanu gering awwala yaumin dina mimiti poena paridotun eta teh kaparduan atau eta teh pardu wa ma jeung ari perkara ba'daha anu sabadana itu awal sunnatun eta teh sunat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tajibu henteu wajib naon iyadatul maridi ngalongok jalma anu gering illa ba'da salasati ayyami kajaba sabadana 3 pirang-pirang poe. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma ada anu ngalayat man maridon ka anu gering sholihan barina anu soleh kharaja tah kaluar ma'ahu sartana itu man sab'una malakan 70 pirang-pirang malaikat yastagfiruna anu mangmentakeun istighfar itu malaikat lahu pikeun itu man wa yakhrujuna jeung kaluar itu malaikat min baitil maridi ti imahna jalma anu gering ma'ahu sartana itu man wa yadkhuluna jeung asup itu malaikat ila baitihi ka imahna itu man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ari saha jalma ada anu ngalayat man maridon ka jalma anu gering lam yajal tah moal eureun-eureun pi khorfatil jannati eta tetep di pakebonan sawarga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidu ari anu ngalayat al-marido ka anu gering yahudu eta teh kaya ngojay bi rahmatillahi ta'ala dina rahmatna Allah ta'ala paida jalasa maka di mana-mana diuk
ingdahu dekeun itu marid in gomusa tah teuleum itu man piha dina itu rahmat. Wa qala alaihi salatu wassalam adamu iyadatil maridi ari henteu ngalayad kanu gering asadun eta teh leuwih banget alaihi kana itu gering min maridihi tibatan geringna. Wa qala alaihi salatu wassalam al iyadatu ari ngalayad pawa kuna koti eta teh jaman antara dua kali meres susu onta. Wa qala alaihi salatu wassalam wa min tamami iyadatil maridi jeung eta tetep tina sawarehna kasampurnaan ngalayad jalma anu gering aya doa eta teh yen neundeunkeun eman atawa aya doa ahadukum yen neundeunkeun salah sahiji ti aranjeun atawa nyampakeun salah sahiji ti aranjeun yadahu kana leungeun anjeun kana leungeun itu ahad ala wajhihi kana wajahna itu marid au ala yadihi atawa kana leungeunna itu marid payas alu tuluy nanyakeun anjeun hu ka itu marid kaifa huwa kumaha ari ayeuna atawa kumaha ari salira kitu. Wa tamamu tahiyatikum jeung ari kasampurnaan kahormatan araranjeun bainakum antarana aranjeun kabeh al musofahatu eta teh sasalaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.